Urang sadayana ya umat Islam kudu menyadari bahwa tanpa peran ulama-ulama Allah maka umat Islam ieu pasti cilaka. Umat Islam ieu pasti cilaka. Bisana umat Islam ieu salamet eta kuwasilah peranna para ulama-ulama Allah. Rek percaya rek henteu, tapi faktana kitu. Saha atuh anu neraskeun hanca perjuanganana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabada junjunan wafat lamun sanes ulama. Pejabat anu neraskeun lain, konglomerat lain, teknokrat lain, ya. Para politisi lain gitu kan. Sugan atuh para artis lain, pemain bola tuh lain gitu kan. Satu cing sa sugan aya moal manggih iwadingan ulama-ulama na ieu anu neraskeun hanca para rasul, hanca Kangjeng Nabi Muhammad SAW adalah para ulama-ulama Allah. Maka peran ulama Allah tohaga pohara agungna. Di satu sisi peran ulama Allah tohaga pohara beratna. Matak loba na jelema, loba na umat Islam pada mung ngagarap ieu hanca Rasul. Pada mung. Ya, pan masantren ge jarang nu anggeus. Masantren oge kitu. Eta ge lain henteu boga ganjaran, lain teu boga naon darajat ya, walaupun teu anggeus masantren. Ngan heuda atuh rek nepi kana darajat ulama kumaha. Da ulama mah lain sesebutan. Lain sesebutan. Ya. Ulama mah ya adalah ya, ismun lil musamma. Ismun lil musammahu. Jenengan anu jenengan teh adalah jenengan kana hakikat anu dijenenganan ku eta jenengan. Ya. Ulama teh itu kata jamak tina alim. Ari alim teh naon? Alim teh nu berilmu. Ilmu naon nu dimaksud di dieu nyaeta ilmu wahyu, ilmu Quran, ilmu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh ujung ilmu-ilmu anu jadi alat ya pikeun nganyahokeun ya Al-Qur'an jeung sunnah ti mimiti lafaz nepi kana makna. Nepi kana murad. Tuh. Geus anggeus sakitu acan. Ulama teh geus nyaho teh. Tuh. Wah, Al-Qur'an kudu katalar, Qur'an hadis kabeh sunnah ditalar. Lajeng difahami kabehanana. Masya Allah ya, geus kitu terus tafsirna kudu dikanyahokeun ya, penjelasan ya ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang makna kalimat ieu dina Quran. Oge tafsiran para sahabat tentang makna ieu ayat ieu kalimat dina Quran. Makna tafsiran para tabi'in, tafsiran para tabi'in yang disebut salaf teh ya, tentang makna ieu ayat itu.
terus kitu deui dina ilmu Quran wungkul kudu nganyahokeun tentang qiraat anu 10, bacaan Quran anu sadayana sumping ti Rasulullah tadi ku pangersana ya. Tadi ku pangersana qari ya Al Ustaz Muammar hafizahullah taala wa ra'ah ku anjeunna tadi kul huwae dibulak-balik tah sabaraha bacaan eta tina kul hu teh ya can kabeh acan ya can kabeh timimiti surat Al-Fatihah nepi ka An-Nas tuh 10 bacaan kahiji kieu bacaan kadua kieu bacaan katilu bacaan ka 10 kieu kabeh ieu nampi para sahabat ti saha ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah nampi langsung ti malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Malaikat Jibril sering macakeun Quran di uih-uih ka junjunan gitu kan. Uih-uih gitu kan. Lajeng bacaanana janten 10 bacaan teh ieu teh 10 bacaan teh sanes teles ti junjunan ngarang sanes. Sanes tapi ieu mah langsung ti malaikat Jibril alaihi salam malaikat Jibril ti Allah jalla jalaluhu wahda. Janten 10 bacaan teh ieu. Ya. Nah, anu ieu 10 bacaan teh boleh jadi ku berbeda ya bacaan beda makna. Engke ku beda namana boleh jadi engke teh itu bakal beda dina ngaistinbat hukum tina eta kalimat. Dan karena naon? Karena beda. Tah matak biji luweh kahanapna teh itu kan pendapat-pendapat nu benten-benten dina nangtukeun hukum sesuatu. Di antara nu jadi sabab naon itu nu jadi sabab ulama make jadi beda-beda pendapat padahal Qur'an hiji. Kan? Benar henteu? Rasul nah hiji deui. Nah jadi beda-beda pendapat kan. Nah bisa yang apal nu jadi sababiah benten-bentena pendapat teh di antausna nyaeta sababiahna teh perbedaanana ieu bacaan. Teh ya, perbedaan bacaan Quran teh ieu teh aya anu jadi sabab engke beda mana aya nu jadi sabab engke beda ngaistinbat hukum. Ieu mah nyanakna tina bacaan ieu mah jalurna tina bacaan ieu. Itu ya. Terus aya deui perbedaanana, aya perbedaanana. Jantausna ya, perbedaan pendapat anu lahir ka para ulama, anu lahir ti para ulama mujtahidin adalah dina hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu ya hadis junjunan diikhtilafkeun ya anu diikhtilafkeun naon hiji diikhtilafkeun dina kamutawatiranana teh kelamun ikhtilaf dina kamutawatiran ke bakal aya perbedaan kahanap. Aya nu diikhtilafkeun dina kasohihanana. Ya ulama nyanak dalilna hadis ieu karena ayeuna nama berpendapat hadis ieu teh sahih. Tapi kan ulama nu ieu mah teu nyanak hadis eta karena ceuk ayeuna mah ieu hadis teh henteu sahih. Teu kan? Ke bakal lahir naon kahanapna? Ya bakal lahir perbedaan. Kahanapna. Otomatis eta. Otomatis. Terus ya, aya deui nu jadi sababiah perbedaan di antawisna nyaeta dina perbedaan ya, dina
lugoh ya. Terus perbedaan dina ilmu nahwu sorof ya. Mana nu jadi fa'il, mana nu jadi maf'ul gitu kan. Mana anu mabni fa'il, mana mabni mana anu mabni majhul. Taya engke bakal ngalahirkeun anu beda engke gitu kan. Tah lajeng deui ke perbedaan dina naon, dina riwayat ieu ya. Dina matan hadisna keneh ya. Dina matan hadisna keneh ieu mah aya tambahan lafaz ieu mah teu aya nambihan lafaz ieu. Ari ulama nu ieu mah nyandak tinu ieu, ulama ieu mah nyandak tinu ieu. Nah ieu oge bakal jadi sebab ya, bakal jadi sebab. Nah terus deui anu jadi sababiah adalah dina usul fikih ya. Dina usul fikih ieu bakal jadi sabab perbedaan dina usul fikih, termasuk dina ma'rifatul waqi' ya, mengetahui karena kejadian-kejadian jeung hakikat-hakikat, termasuk nganyahokeun kana perkara anu ngamanfaatkeun ya dina hiji barang jeung perkara anu matak ngamadaratkeun dina hiji barang. Contoh ya. Contoh ayeuna ya nah itu cai naon ya, cikopi ya. Ieu cikopi kumaha hukumna kan ngaleueut cikopi. Tah teu bisa sekaligus ayeuna meunang asal ieu teh caina ya halal ya, bersih tina najis gitu kan. Lajeng kopina oge kitu halal, bersih tina najis. Tapi lain ukur bersih tina najis. Kudu nyaho heula naon ari kandungan ieu cai, naon ai kandungan ieu kopi teh dina sisi memberikan manfaat jeung madarat. Tah ku ahli fikih mah bakal ditimbang eta teh. Kitu bakal ditimbang. Nah, sehingga boleh jadi sawaktu-waktu ieu kopi teh tuh ieu teh makruh nisbat ka hiji jelema anu boga panyakit, anu ceuk ilmu kesehatan gitu kan. Menurut penelitian tina kandungan kopi mengakibatkan munculna atawa ngadorongna panyakit ya anu tertentu gitu kan. Sehingga keur jelema nu boga panyakit eta nginum cikopi ieu kadorong ieu bakal tambah ieu panyakitna. Sementara diturunkeun agama justru keur ngajaga diantarana ngajaga diri tina sagala kerusakan termasuk tina panyakit. Maka nu matak jadi gering itu ya dilarang ku agama. Imma larangan teh makruh, kan? Wa imang ke larangan teh jadi haram. Ya. Aya nuang cengek kumaha hukumna, kan? Teu bisa dina fikih mah jol nyebutkeun halal we. Najan ieu cengekna halal bersih tina najis. Ya. Oke, ningali heula jelemana. Ieu mah keur boga panyakit mah. Alah mun ngadahar cengek teh ieu mah keur mencret. Kan? Mun ngadahar cengek teh nah, gitu kan? Beda jeung lamun ngadahar cengek memang teu aya pengaruh doror, teu aya matak ngamadaratkeun, matak geuningan. Dina fikih mah wudu ku cai anu panas teuing. Kumaha hukumna? Gitu kan? Tuh. Lamun nu panas teuing teh ieu teh matak ngaruksak kana kulit, kana ya,
anggota badan ieu anu sifatna ngaruksakna teh engke lambat laun teu kan maka hukumna makruh. Lamun ngaruksakna ieu matak moletek kulit ya harita kene eta mah hukumna kumaha tuh nya padahal caina mah halal bersih tina najis caina ieu cai tahir mutahhir suci tur nyucikeun tuh kan jadi beda ukur si ieu mah gitu kan. Tapi keur nu gagah mah deui masih ngagolotrok oge. Tuh gagah ya teu kunana da ngagolah nyepek teh teuing manehna mah. Ya, teu makruh ieu ka manehna mah gitu kan. Nisbat ka manehna itu kan. Jadi jadi nisbiyah ya. Tuh, jadi saha anu leuwih nyaho, leuwih ma'rifat. Karena itu kan ieu alam termasuk karena ilmu fisika. Termasuk karena ilmu kandungan-kandungan. Ya alam sekitar itu kan anu sok digunakeun ku jalma tah. Termasuk tentang binatang-binatang gitu kan anu sok dikonsumsi ku jalma-jalma siapa yang lebih tahu gitu kan itu akan lebih mendekati kepada kebenaran ketika nanti menentukan hukum fikihna. Namawi ulama mah da kudu nguasai we karena ilmu fisika ge kudu nguasai we karena ilmu naon ilmu kesehatan karena dina fikih apa kembali nangke karena urfan atau adat teh kebiasaan kan kebiasaan teh aya kebiasaan dina sisi manfaat aya kebiasaan dina sisi madarat kan gitu kan kebiasaan teh nah urang lamun teu nyaho ari kebiasaan daging ieu lamun dikonsumsi kumaha kebiasaan lauk ieu kumaha mun sato ieu kumaha buah ieu kumaha tuh da mawi lamun ieu ulama teu mampu dina bidang eta keilmuan eta maka ulama kudu ngagandeng jalma nu boga kemampuan di bidang eta anu sikoh anu terpercaya tuluy kudu percaya ulama ge kadinya sehingga ulama kadang-kadang kudu percaya ke dokter tapi dokter anu adil ya kan jadinya anu terpercaya itu tuh ai kuduna mah ulama teh menguasai kana ilmu eta kuduna mah lamun ulama ieu mujtahid tuluy boga ahliyah boga keahlian dina ilmu eta maka teu perlu ngagandeng kanu sajen teu perlu ngagandeng ahlina naon sababna da ieu mujtahid lahu ahliyatun fi dzalikal ilmi ya ieu boga keahlian dina ilmu eta tah ieu jang nu sok jadi beda pendapat teh termasuk dina hal ieu gitu kan termasuk dina hal ieu Allah nah kembali kana awal ya nyarioskeun darajatna ulama termasuk sahibul haul oge nu janten ramana ya guru-guru mantenanana nah anu mana ieu umat Islam moal bisa salamet tanpa peran ulama moal aya nu bisa salamet moal aya nu bisa nepi ka Allah moal aya nu bisa ibadah ka Allah ya moal aya nu bisa ibadah nu bener deui ka Allah Subhanahu wa taala tanpa peran ulama bisa ya mata kabeh umat Islam diparentahkeun ku Allah nyar ilmu ti saha ti ulama nah tak diparentahkeun umat Islam taat ka para ulama ya ai teu taat ka ulama rek kumaha tuh geus ka Allah geus ka Rasul langsung tuh kan
hari kumaha imane pan eta mah dongeng nu wawuh jeung Allah langsung ka Allah mah ieu kudu Rasul aya rek langsung ka Rasul mah euy kudu sahabat pan urang mah boro-boro jeung Rasul nya jeung sahabat ge pan urang mah jauh jeung tabiin ge jauh jeung tabiin jauh memang bener bahwa ilmu mah kabehana ge ti Allah pokok mah Quran we hiji pokok mah bener matak aya nu salah oge dina ieu hal kumaha salah teh aya nu kieu teu perlu make jeung hadis-hadis teu perlu make rasul-rasul Quran we wungkul da rasul oge anger eta teh tina naon tina Quran da rasul mah teu nyieun hukum sorangan kan ai rasul nyieun hukum sorangan teu ti saha hukumna ti Allah anak itu atau perlu make rasul geus langsung kana Quran aya ieu nu kitu aya kunaon make hadis-hadis ka lieur-lieur geus kana Quran apaan eta teh siga bener tapi salah kan dina hiji sisi bener kumaha benerna teh heuh da kabehana gitu ya Allah da rasul mah teu ngadamel hukum atuh ya nah tuh urang make jeung kudu ka rasul segala rupa gitu kan nah urang kudu nyaho sabab musababna urang kudu make jeung ka rasul naon nu jadi sababiahna karena Allah Subhanahu wa taala henteu masihan ya pengetahuan kasalian ti Rasul tentang dawuhanana oge tentang mantenanana angin kedah Rasulna salian ti Rasul teu anu bere teu anu dibere nyaho ku Allah tentang Allah anu bere nyaho lamun lain Rasulna tentang dawuhan Allah makna dawuhan Allah dengan murad naon nu dikehendaki ku Allah kalayan dawuhanana nu dipasihan terang salianti rasulna teh lamun kitu masih lain ya heuh bisa bebas ka Allah taala kitu ciga rasul pek teh teuing teu naon ayeuna mah kumaha we tanya diri katineung ayeuna mah eta diri urang wah jeung Allah siga rasul henteu di mana henteu nyaho henteu anjeun ka Allah tanpa rasul mah bisa nyaho henteu kana dawuhan Allah naon nu dikehendaki ku Allah kalawan dawuhanana di mana anjeun teu nyaho nu dipasihan terang teh saha rasul teh maka mau tidak mau kan urang mun hayang nyaho karena ilmu Allah mau tidak mau kudu melalui saha rasul dan memang kitu Gusti ngersakeunana ciga maneh jeung indung bapa maneh menang nyieun saha jawab menang nyieun saha menang nyieun Allah eta anjeun menang nyieun indung bapa anjeun lain menang nyieun saha menang nyieun Allah Subhanahu wa taala kan menang nyieun Allah ngan eta maneh bisa bijil tanpa indung bapa henteu tak kitu anjeun kudu menyadari bahwa anjeun teh bijil teh lain jol jeleg gue kitu siga Nabi Adam lain tapi anjeun teh bijil teh nyaeta dina farjina indung maneh tina rahimna indung maneh tak kitu sing sadar anjeun teh aya bapaan anjeun teh aya indungan mata anjeun kudu taat ka indung bapa kudu ngahormat ka indung bapa kudu hade ka indung bapa kade ulah nepi ka anjeun teu sopan ka indung bapa kade eta sabab anjeun teu kan aya teh sababiahna saha indung bapa ulah anjeun teh tuluy ngaji ilmu tauhid da kabehana ge meunang Allah nu Allah ti Allah teu perlu ngareret ka indung bapa kade ulah gitu nu kitu ngaranna tauhid goblok ai goblok teh logor tauhid logor nu kitu teh teu meujeuhna teu nyetel eta teh gitu ka engko ngaji tauhid tapi teu nyetel ya tak kitu
Tuluy cek pamajikan naon cenah abdi mah kijung kudu taat ka salaki. Dah. Abdi mah cenah itu da teu dijieun ku salaki. Nya ge cenah sok dibere duit ku salaki di bayuan. Nah pan rezeki mah ti Allah lain ti salaki gitu kan. Teh ya. Tah eta mah ciga dongeng baheula. Baheula pun bapak ngadongengkeun kan. Kepala desa bingung datang ke ajengan karena aya masyarakatna anu iya maling pamajikan batur. Maling pamajikan batur. Bingung karena teh ya. Tangkep manehanana diadili. Aing ngajawabna teh da make Quran. Nah, ieu Pak Kades make jeung dek ngahukum abdi sagala rupa. Maneh make jeung ngarebut pamajikan batur. Nah, da abdi mah teu ngarebut pamajikan batur. Saha anu nyieun Pak Kades? Allah anu nyieun istri Pak Kades? Nya Allah nu nyieun abdi? Nya Allah nu nyieun ieu awewe? Ya Allah, dah abdi mah teu nyokot anu si A si B, ieu mah nu Allah. Bingung. Mata kai sing Pak Kades, aing ngaji Quran teh kudu dihartian Pak Kades meh hati. Dina ayat kursi ke pansok dibaca lahu ma fis samawati wa ma fil ardi, lahu mung kagungan Allahnya lira Pak Kades. Ma fis samawati wa ma fil ardi, sagala nu aya di langit jeung langitna, sagala nu bumi jeung nu bumina, nu saha nu Allah. Urang mah teu ngagaduh-gaduh Pak Kades. Bingung Pak Kades wah. Bingung. Sombing kaajengan ya Pak Kades itu kan. Aya ajengan umpan boga ilmu, ajengan namanya boga ilmu. Ai ajengan teh atuh Pak Kades gitu babari. Ayeuna mah anu bae mah keur aya di kantor desa tah teh salakina teh pamajikanana sok cokot ku Pak Kades buru-buru. Nah, bawa tangke di mana manehna balik si balik eueuh pamajikanana berenga-berenga dicokot ku Pak Kades jawab nu sarua. Oh cokot pamajikanana geus jalan lain bener bener geus ribet itu mah balik lah gitu mah gitu. Balik ya datang ka imah pamajikan eueuh. Ka mana da cenah di piwarang dicokot ku Pak Kades ena teh. Goblok sia Kades. Nyokot pemajikan batur, poho manehanana. Karena dalil nu tadi poho, gidi ge mawa bedog. Di ka imah Kades. Aya naon ieu maneh gitu kan. Sia nyokot pemajikan aing. Ongko jeung si lain tadi kumaha. Pan kabehakeun nu Allah kan. Kakarak cager geus kitu mah. Dan kakarak cager ya tanu gitu teh tauhid naon goblok gitu ngaranna ya tauhid goblok gitu ya. Jadi nyaho ngaji ilmu hakikat tapi teu ngaji syariat gitu. Ngaji hakikat teu ngaji sabab tuluy we kita shalawat nariyah ge di musyrikeun da peda aya bihi alladzi tanhalu bihi al-unqadu cenah Nabi Muhammad teh bihi ku Kangjeng Nabi Muhammad tanhalu bisa udar al-uqadu sakabeh cacangreud. Maknya ku Nabi Muhammad nya ku Allah. Aya ku Nabi Muhammad nya musyrik. Jual musyrik aya nu maca salawat nariyah teh jual musyrik gitu kan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Manehanana teh kungsi ngaji lamun ba teh maknana loba gitu kan ba teh lamun ba dinisbatkeunana ka Allah eta ba teh jadi hakiki ya ku Allah bener lamun dinisbatkeun ka Allah tapi keur jalma anu mukmin manu iman gitu kan. Salian ti Allah adalah hanya asbab, hanya sabab, hanya wasilah, maka ba di dia adalah makna lisababiyah, makna sabab. Bihi ku sababiyah Kangjeng Nabi ai ku sababnya heueuh atuh bener cek sararege cing urang nyaho ka Allah mun teu ku sabab Nabi dek kusaha
cing urang nyaho cara ibadah ka Allah, nyaho cara jalan salamet bagja mulia nepi ka surga, lamun teu ku sabab Nabi rek kusaha. Kabehana ge ku sabab Nabi, hartina moal aya jelema nu asup ka surga, moal aya jelema nu salamet tina neraka angin sabab Kangjeng Nabi Muhammad. Taya sabab nu kahiji. Sabada Nabi, pan Nabi teh aya pupus saha nu dijieun sabab lamun eueuh ulama. Eta panggih jeung Rasul teu. Narima ilmu ti Rasul langsung teu. Ti satu narima teh nya ti guru, ti ulama nu aya di zaman urang. Tak jadi lamun teu nganggo sabab ulama, rek kumaha urang nyaho ka Allah, rek kumaha urang nyaho cara ibadah ka Allah, rek kumaha urang nyaho jalan salamet bagja mulia untung ti dunya nepi ka surga. Tapi siang apal sakabeh jelema, sakabeh bangsa jin sabada wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salametna bagjana muliana ti dunya nepi ka sawarga, ya bisa yang apa sababiah ulama. Sababiah saha Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ari jungjunan mah as-sababul awal, itu kan? Ari para ulama mah as-sababul tsani. Itu kan far'un ieu mah fara yakni cabang tina usul. Nah, gitu. Matak harga ulama luar biasa. No matak jalma anu jarah ka ulama dina hadis disebatkeun kaya jarah kana ka kami saur Rasul. Jalma nu sasalaman jeung ulama nepi ka ku Rasul disaruakeun kaya sasalaman jeung kami. Masya Allah. Eta teh nanaha dina hal eta unggul lain. Maka ari nu ngaji usul fikih mah, ngaji ilmu kias mah pasti bakal gitu kan nyaho yen sagala hal bisa dikiaskeun kadinya. Ku sabab ulama adalah sabab sabada Rasul, maka jalma anu nyar ilmu ti ulama kaya nyar ilmu ti Rasul. Jalma anu datang ka ulama kaya datang ka Rasul. Jalma nu ngagungkeun ulama kaya ngagungkeun Rasul. Jalma anu cinta ka ulama kaya cinta ka Rasul. Jalma nu taat ka ulama kaya taat ka Rasul. Jalma nu ngiring berjuang jeung ulama kaya berjuang sareng Rasul. Eta henteu. Pasti begitu. Dan lain ukur hadis eta wungkul bab ziarah atau bab musafahah sanes. Dina sagala hal da ieu mah makul. Naon? Makul. Ente mah mikir teh makul wungkul. Ai makul ku kaf mah euy nu di dahar. Hanteu mah maneh mah si peujit. Lain makul mah ku kaf. Dan ku hamzah makul mah nu di dahar teh mah keur tukang ngenyoh. Ya, imah makul ku ain ku qaf gitu kan. Da makul atuh. Di alam asbab dina hubungan sabab akibat rek kumaha lamun tanpa ulama da moal bisa. Mata wajib sararea merapat ka ulama, merapat ka Rasul teh. Deket ka ulama, deket ka Rasul teh. Mustahil jelema bisa deket ka Allah tanpa deket ka Rasul. Mustahil jelema deket ka Rasul tanpa deket ka ulama. Jelema anu rek nepi ka Allah mimitina teh langkah pertama kudu deket heula ka ulama. Jelema anu rek boga hubungan jeung Allah kudu boga hubungan heula jeung ulama. Mau tidak mau kitu Gusti ngersakakeunana. Karena Allah Subhanahu wa taala nyiptakeun makhluk lajeng nyiptakeun hukum sebab akibat di makhluk ieu diterapkeun di makhluk. Kitu dalamun bisa mah siga para rasul langsung ka Allah pek bae ngan ku sabab eueuh nu bisa gitu kan. Nah, mau tidak mau ya mah gitu kan. Jadi urang ngaji ka ulama teh ya ibarat ngaji ka saha?
ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mata urang wajib kudu ngabantu ulama, kudu ngagungkeun ulama, cinta ka ulama, perjuangan ulama sok ku urang bantu, ku urang dukung, ya, ku urang dukung. Buya masuk iri. Naon iri teh atuh ceuk basa Sunda mah sisirikan gitulah. Sisirikan. Kumaha iri teh kieu? Ya ari ulama-ulama dina agama nu lain bari eta teh pan ceuk urang mah eta teh lain dina hak. Bener henteu? Pan ceuk urang mah eta teh gitu kan. Heeh kitu we gitu kan. Tapi ieu batur mah ku umatna teh bener-bener diagungkeun. Ku umatna teh bener-bener disewuk. Lamun tina usaha teh wah lain ukur 2,5%, lain pane 2,5% pan urang mah zakat 2% zakat oge urang mah da lain dikajengankeun kabeh, dikajengankeun mah jarang, malah nugas dikajengankeun ge ku RT ditagih. Kade RT tong wani-wani nagih kudu nama ti desa ti kacamatan tuluy ti kabupaten tuluy ngahajak bikeun kaajengan kudu nama kitu. Eces henteu. Ulah ti ajengan naon ti ajengan ditagih kumaha ieu teh? Da kedah aya cenah setor ka kecamatan, ka kabupaten. Ya ai maneh muslim lain. Ngaji sing bener. Kuduna ge ulama mah ya ku sararea pada ngadukung pada ngabantu kuduna ge kitu. Kuduna teh kitu kuduna teh. Ai geus bantueun saha? Dukungan saha? Coba ya. Nu nyalametkeun jelema nepi ka surga teh ngan ulama-ulamana. Lamun ulama teu berperan dina tugasna anu agung berat ieu tugasna oge. Teu da cilaka kabeh jadi ahli neraka kabeh. Jadi ulama mah dia ondang datang ingat karena aranyeun alias demi aranyeun demi kasalamatan umat demi gitu kan lain demi ajengan lain demi pribadina. Lamun eueuh nu ngondang ulama mah datang we ulama mah pasti bakal ngaprak ulama mah pasti lamun eueuh anu datang gitu. Nah, anger demi umat, da lain lebih ajengan, da ajengan mah lamun jelema eueuh nu ngaji ka ajengan, cing anu cilaka saha? Umat atau ajengan? Jawab cing tarik ah. Lamun aranjeun mu ngaji ka ajengan, pasantren kosong, majelis salim kosong, keke anu cilaka teh ajengan atau umat? Sapikir bisi bajar ajengan gitu kan tuh atau ajapan teu saeutik jelema nu ngewa ka ajengan begitu majelis salimna kosong pasentra kosong atoh maneh teh hagsiah tah eueuh santrian tah eueuh jamaahan gitu kan atoh manehna teh keke atoh kusaha ieu teh da ajengan manger salamet dan nu cilaka mah saha kade. Eta mah kusabab kasasaranana. Ya, nu ngewa ka ajengan tuluy make jeung atoh lamun pangajianana saat mun pasantrenna tuluy santrina saat ya atoh eta mah kasasaran manehanana. Teu saeutik ieu jelema anu boga pemikiran sasar. Tuh, malah salah satu kasasaran pemikiran jelema ieu. Ini ji waktu pengajian. Babaturanana ngajak ngaji kan alah geus ceudem cenah ieu teh rek ngaji kan ari pek teh balik tina pengajian teh babaturan nu ngaji teh ya manehanana kahujanan ai balik teh aya nu garering tuh ieu nu embung ngaji teh kusabab katingali ceudem urang mah cenah moal ngaji ai geus kitu teh balik pas balik papagih jeung babaturanana teh duh euy plu pan penting ngaji alhamdulillah urang euy. Pajarkeun teh alhamdulillah atuh urang teu ka pangajian pan goblok
Mun urang harita ngaji urang kahujanan atuh ciga maneh apa nu kitu teh naon goblok nu kitu teh cilaka nu kitu teh eta teh pemikiran nu ngaco eta naudzubillahi min dzalik tsumma naudzubillah alhamdulillah didoakeun nya kumuya ieu pasantren sing langkung majeng didoakeun sing melimpah teras ngocor ganjaranana ka sahibul haul kanu janten ramana ibuna kanu janten kaluhuna kanu janten guru-guruna sadayana oge muga-muga sadaya nu ngaos di ieu pasantren santri jamaahna para pecintana sing dijadikeun ahli surga sadaya dijadikeun ahli kasalamatan ahli kabagjaan ahli kemuliaan di dunia nepi ka akhirat sadayana kalayan keagungan junjunan alam Rasulullah sallallahu wa ila hadratin nabil mustafa Rasulillah sallallahu syai'ulillahi lahul fatihah. Alhamdulillah. Saya itu Haji Siti Maryam Nur Jamil Fauzi Siti Fatma Fatimah Allahumma irhamhum li darajati fil jannah wa Allah yaj'al qubur umur riyadun min riyadil jannah warzuq syafaat al-habib al-mustafa sallallahu alaihi wasallam syukurillah lahumul fatihah. Dicekapkeun sakitu ya moga-moga paranyang yuswa dikabul segala hajat sadayana ditepangkeun deui sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.